Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Mugia sadayana aya dina kasalamatan. Mugia sadayana nuju daramang sarehat. Sehatana sehat fisikna, sehat psikisna. Sobat sadayana, dinten ayeuna urang baris medar. Urang bakal ngabahas ngeunaan resensi. Ya, ayeuna urang ngabahas resensi. Ditinggal tina istilahna, resensi teh pastina serapan ti bahasa deungeun. Serapan di bahasa asing. Istilah resensi di Indonesia eta pengaruh bahasa Belanda tina resentia. Eta oge tina bahasa Latin cenama tina resensio. Resensere nepi ka jadi resensi. Naon cenah resensi teh? Secara bahasa resensi teh artina nyaritakeun deui, ngabahas deui. Nah, anu dibahasna anu dicaritakeun deui teh, anu dibahas deui teh nyaeta eusi buku, eusi carita atawa ngabahas hiji pintonan, bahas suatu pertunjukan. Kan pertunjukan teh bisa film, bisa drama, balah ayeuna mah bisa ngabahas pertandingan sepak bola. Oh, di resensi tadi caritakeun deui kumaha jalanna pertandingan misalnya Klasiko Madrid lawan Barcelona. Saha wae pemain utamana, saha wae golna, nah Messi bisa ngasupkeun atawa bisa ditengkas ku pemain Madrid misalnya, ya. Eta resensi teh upama definisi resensi itu nyaeta ngajen atawa menilai, nyaritakeun deui hiji karya buku atawa nyaritakeun deui hiji karya film atawa drama bari sambil dituliskeun kapunjulanana, kahengkeranana, kelebihannya dan kekurangannya. Tadi resensi teh nyaeta ngajen atau meuntun nganilai hiji karya buku, boh fiksi atau non fiksi, atau ngajen atau meuntun nganilai hiji karya film atau drama. Eta bari sambil nuliskeun kahengkeranana atau kelemahanna jeung kapunjulanana, keunggulanna. Eta ieu definisi resensi dibacanya diingetan. Tah eta definisi resensi. Kedua, di resensi itu pasti aya strukturna, bangunanana, adeganana. Jika jelema kan aya sirahna, aya badanna, aya sampeanana. Sarua resensi oge. Pasti aya strukturna. Struktur resensi, ya, struktur resensi hiji aya identitas. Identitasna identitas buku atau identitas film drama. Identitasna. Identitasna kudu aya naonna? Kudu aya judulna, judul buku atau judul filmna. Aya identitas pangarangna. Aya identitas jenis kertasna, ukuran. Sip. Nah, eta sekali deui identitas buku teh tadi kudu aya judulna, ya, kudu aya pangarangna, aya jumlah halamanna atau jumlah kacana bahasa Sunda mah. Terus terbitan tahun sabaraha lamun buku, lamun film terbitan tahun sabaraha produksi filmna. Nah, ya, eta jadi kali deui identitas buku, pangarang, jumlah halaman, penerbitna, ya, penerbit tahun sabaraha diterbitkeunana,
yang jenis kertasna. Ya, eta minimal eta identitas buku. Terus kudu aya dina strukturna, selain identitas buku, tadi ada struktur bagian identitasna. Terus dina resensi teh kudu urang kudu nyaritakeun deui kapunjulanana jeung kahengkeranana, kelebihan jeung kekurangan eta karya. Naon kapunjulanana eta carita teh, misal mun novel naon keunggulanna, naon kelemahanna atau kahengkeranana ya. Tina gaya bahasana kumaha misalna atawa tina sudut pandangna eta saacan kana eta kana papunjulan jeung kahengkeranana, kelebihan atau kekuranganna aya kudu aya oge ringkesan caritana. Ya, sama misalnya jika sinopsis caritana. Nah, sinopsis caritana kumaha caritakeun kudu panjang-panjang teuing, nu penting nu maca resensi apa gambaran awal eta buku teh. Ya. As di panutup struktur resensi panutupna kudu aya pendapat ti penulis resensi. Nah, eta buku pantas dibaca ke umum. Mere saran ka penulisna eta struktur. Minimal kahiji identitas buku. Kadua struktur aya sinopsis caritana. Ringkasan caritana. Katilu kapunjulan kahengkeranana. Kaopat panutupna. Panutupna kudu aya saran-saran keur penulisna, keur calon pembacana. Kan tujuan resensi teh salah gambaran awal ka masyarakat ngeunaan buku struktur buku film sarua wae kudu aya sutradarana saha, produserna saha, tahun sabaraha produksina, sawae aktor aktrisna, terus kumaha alur cerita filmna sarua diresensi. Eta strukturna. Istilahna parantos, strukturnya parantos. Nu katilu urang ngabahas cara-cara lengkah-lengkah ngaresensi. Tah, ayeuna urang ngabahas padika. Padika teh cara atau lengkah-lengkah ngadamel resensi. Nah, padika kahiji, cara kahiji nulis resensi, kahiji pilih heula jenisna. Tadi milih buku, karya fiksi atau non fiksi, atau bade pilih film atau drama. Pilih heula. Tentukeun nu mana resepna. Kata kan milih resensi tergantung urang, dia bagaimana kita. Sabada milih langkah keduana nyaeta baca sing imut, sing gemet, baca dengan teliti, baca kalawan bacanya. Itu oke film ditonton film dengan rinci, film dengan detail, jangan terlewat satu detik pun. Sebab satu adegan film, hiji adegan film kita mengaruhkan karena gambaran umum filmnya, ya, termasuk esensi filmnya. Kita oke buku baca sing imut, baca sing gemet, baca dengan teliti. Lengkah katilu nulis resensi padika nanyata lengkah katilu nanyata kudu dituliskeun kejadian-kejadian pentingna. Kejadian non pentingna dina eta buku teh naon kejadian-kejadian dituliskeun. Oge dina film dituliskeun kejadian-kejadian pentingna. Kaopat mulai dimiti nyusun resensina, ya. Naon disusunna tadi dina struktur. Naon kaunggulanana, naon kahengkeranana, tuliskeun sinopsis bukuna atau sinopsis film dituliskeun. Nah, geus sabada dituliskeun sinopsisna, karak tadi teh tuliskeun kapunjulanana, keunggulan, kelemahanna. Nah, tulis seperti itu. Terus tadi kesalahnya nyaeta saran opini. Kan kayak opini nah resensi nulis opini, oh ieu buku teh halus pisan, ieu buku teh bahasana bahasa nu gampang dipikahati,
ini buku mudah dimengerti karena berbahasa yang sederhana misalnya. Atau yo film teh, ini film itu cocok buat anak muda zaman sekarang karena temanya sesuai konteks hari ini. Jika gitu, katakan pendapat supaya masyarakat penasaran. Nah, ini lengkah-lengkah cara-cara nulis resensi. Tos kan tadi istilah resensi parantos, struktur resensi parantos, lengkah-lengkah Pak ieu aya contoh resensi. Ieu identitasna, ieu contoh resensina. Ieu contohna. Nah, dibaca ieu contohna. Nah, eta parantosnya contoh resensi tadinya, contoh resensi tadinya. Nah, contohnya kayak gitu. Pasti wajar, emang hakuduna sabada nyimak ieu tayangan, aya tugas, aya pancen. Pancen resensi aya 2. Kahiji nyatetkeun, nuliskeun teori, materi resensi. Dituliskeun deui. Bapak tos nyarita dina video YouTube. Tidak, siswa-siswi, murid-murid SMA nyatetkeun dina buku. Biasa, sabada dicatetkeun tulis tangan. Di luhurna, di judulna tulis nama jeung kelasna, nami sareng kelasna. Bapak alim tidak mau lagi ada yang punya foto orang lain, hasil karya orang lain dikirimkan lagi. Eta licik, eta zolim, tengah bohongan Bapak, ulah gitu. Tulis biasakeun urang kudu jujur. Karya sorangan, milik pribadi, ulah dibikeun ka batur. Jangan dikepasin orang lain. Tulis hasil kita di atasnya tulis nama jeung kelas, dipoto. Nah, kita tugas hijina. Tugas keduana nulis resensi. Kan tugas pertama mah waktuna 1 minggu, tugas kedua waktuna 2 minggu. Bapak mau ulah leuwih ti 3 minggu. Pengalaman kamari banyak yang telat, seueur anu terlambat. Nulis resensi naon? Bisa nulis resensi film, bisa nulis resensi pertandingan olahraga, misalnya basket, bola, voli, non we resensi. Resensi nyaritakeun deui, ngabahas deui pertandingan sepak bola meunang. Atawa ngaresensi konser musik Noah misalnya. Nah, naon? Nami oge resensi nyaritakeun deui batur. Nah, itu tugasna aya 2, kan hiji nyatet teori resensi, kedua agama resensi film, drama, sepak bola atau naon wae yang nu dipikaresep. Sakitu wae mata resensi. Hapunten bilih aya kalepatan, hapunten bilih aya kecap sareng kalimah anu kirang merenah, mugia tiasa ngahapunten. Akhirul kalam wa bil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.